Mohon. Jadi Kang Aduy kemarin teh simkuring aya disebatkeunana bobojong tapi sanes waktos aya makan caket ieu aya salah sawios makom keramat anu aya di Sukalana nya Pak. Ya sareng Bapak Jahe alhamdulillah tiasa ditepangkeun silaturahmi. Oge anu di bobojong mah kalersan memang nyambung pisan waktos kapungkur balai desa Kertabumi teh memang aya dirinya. Assalamualaikum ya Allah biar. Bisa Pak. Iya salah satu makom keramat anu aya di Palihan Handap. Sok sanaos raratanana bilih lepatnya Pak. Tapi aya uninga Bapak salit mah nu ieu. Aya. Assalamualaikum ya Allah diar. Tuh kating teh sabaraha ratus tahunnya. Katingali ieu jadi para leluhur kapungkur khususnya di aya Tatar Sunda tempat teh selalu rindang. Iuh adem. Oge sok caket cai. Kalaresan dihandap oge cai ageng. Tapi da ieu seueur ge sepuh hungkul pa makam teh. Sepuh hungkul makam teh tuh. Oh iya. 2 tahun. Tapi ieu kalebetna TPU pa pemakaman umum. Pemakaman umum. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah dia. Jangan melakukan beberapa kegiatan berdakwah melakukan satu yang jauh. Mohon. Kami kalau ngajengkeun Siapa insya Allah. Nah, segala rupiah. Ayeuna teu dibudayakeun dilestarikeun begitu bade bae terus. Nah orang teh kapan ari kedahna mah mau pusti Pak. Atas jantan ngabuktos. Ulah satemi Gusti kapan cenah. Nah Gusti mah tos puguh aya. Tidak ayeuna mah kan. Kirang-kirang ngebentang gitu. Seseueurna zaman ayeuna mah nyapirakeun jeung gampang. Teu katingali teu ngahargaan anu kapungkurna. Assalamualaikum ya Allah diar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Allah diar. Nah ini salah satu makom keramat yang ada di Sukalana. Iya batu kapungkur mah berarti peragi caralik anu sumping kadenya Pak. Muhun panginten ieu teh. Dari kapungkur menuju kalit abdi mah berlaut teh. Wih teh kabumi teras nyangu. Kapungkur itu aja berarti merlawu di degen. Muhun. Terus mau anu sok biasa ngalareskeun. Tah dugikeun ka ayeuna ge. Dugikeun nyaangan ya panginten. Hari itu Pak keluarga itu. Mohon itu mah keluargina. Nya disebatkeun keluarga duka gitu. Mohon. Kan sami sepuhna nya makomna. Riwayat mah ieu. Mung tanahna situ kagungan ieu rerentetan makamna ieu. Jadi ini salah satu makom yang dikeramatkan dari dulu di bawah satu dan ini satu. Jadi kita takut salah ketika memberikan salah satu sejarahnya. Yang jelas ini menjadikan bukti bahwa di sini juga ada salah satu tokoh yang dikeramatkan sampai saat ini juga ada ini. Tapi kita sebut lagi
upami hoyong kabobojong nu aya kaitanana sareng Kertabumi anu kamari tinangtos sanes waktos margi aya nu waktosna bilih teu nyekapan gitu. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Jae tiasa ditepangkan sareng simkuring, mudah-mudahan ngajanten barokah ka payuna da margi di kumaha-kumaha urang ge kedah ari ngamumule mah margi ayana urang penten aya sesepuh kapungkur